Imigran. Bener ya. Imigran. Iya, TKI. Non pejuang devisa. Pejuang devisa betul. Bener ya pejuang. Tapi kan anon ngaranna teh aya istilah geuning tuntutlah ilmu ke negeri Cina, sieu mah gawe. Lain dia aja. Lain dia aja. Tuntutlah gawe. Kadang kapan tamu di Cina ya. Jadi kieu Gus sabaraha kali si Mamang ieu teh ningali podcast teman sekamar di Cina. Jauh nepi Gus. Tah. Sareng saya teh Mang Jana. Mang Jana nepi ka Cina. nepi ka lainna di Cina mah aya non YouTube. VPN. Oh, make VPN. Aya gitu. Aya YouTube Ya mah. YouTube kan globalnya, tapi mau kana di channel kudu make VPN. Oh, karena kan di itu mah boga YouTube sorangan. Oh nya. Syutung. Dawan karena YouTube di Cina. Yoku. Oh nya. Heeh. Ayeuna ku teh tubuh oge artina. Nyen sorangan eta mah Nyen supaya sorangan. deket-deket beneran. Jadi di deket-deketkeun. Eta batak aneh oge cicaen teh ka Cina berarti hanya niat masang VPN. Heeh kan di urang mah mun masang VPN berarti kan Sesuatu. Mayar Mang VPN ge Lumayan asli sekitar 100 ribuan lah sebulan. 100.000 sebulan. Oh, lumayan. kumaha sih VPN teh bisa nyokot ke server Jerman kan gitu. Gitu. Misalkan Orang pernah baheula keur main SSH ngalicik. no SSH. Aya baheula keur main kodok loncat internetan ngalicik. Kodok loncat. Istilahnya kodok loncat jadi meh internetan gratis. Make VPN. Aya kode-kodena ngerek nyokot server mana gitu. Oh. Nya kan jika Netflix ge aya film-film luar anu teu asup ka Cina. Netflix Indonesia kan. Oh. Bisa katewakna teh ku VPN. Oh nya. Nah, ieu film nang goblok. Astagfirullahaladzim, jadi kayaknya Hoan Kalau Mang tukang nang kalengket. Jeung warna ungu deh. Kan jika misalkan film Itali kan hese diaksesna di Netflix Indonesia mah pakai VPN mah Karek bisa. serverna Itali karek serverna keluar. Itali. Gitu. Ya gitu. Iki sabaraha lami Mang di Cina? Di 2018 berarti 7-nya. 7 kurang lah. 7 tahun. 7 tahun kurang lah. Tahun Cina. Mun ka Cina bari nganggur mun nanti. Aing ngerek nganggur di Cina. Jauh-jauh tinggi sini dia nganggur main gitu. Jauh-jauh. Ada itu naon ngekos? Di bere apartemen. Oh, di bere apartemen. Wah, dunungan. Deket jadi mana Jetli? Oh, jauh itu. Dina aya ke sekolah trek naon. Selama di apartemen mah jet mah di kampung. Di kitchen. Bener. Jetli mah di kampung. Di kitchen korek kan gagalacang. Nyordot dhuwur teh geuning yo anjing. Bener, jadi polisi di itu mana can kakuy. Anjir. Kumaha caritana Mang bisa nepi ke Cina? Nya gawe we. Jadi babaturan lah. Saya Gus senior di baheula. Ngajakan gawe ke Cina. Ayo cek saya teh. Pikir mah saya hayang gitu. Babaturan kan geus loba nu dari itu. Gawena desain. Desain tekstil. Apa meureun desain tekstil? Henteu. Model naonnya? Gambar baju gitu. Lain bajuna motifna baju. Oh, jika kieu. Ieu mah kaos. Oh. Baju-baju awewe geuningan. Aya kemang-kemang, gambar abstrak, one-one baruleut. Nah, gitu gambaran dekar itu. Mengenalkan one-one di Cina. Di Cina mah dress teh make one-one nyebutna orang mah gitu. Gambaran dekar itulah. Nah, eta babaturan di mana? Baturan kuliah apa baturan? Baturan gawe oge baheulana di pabrik. Oh. Gawena ge sareng ngadesain, mah gue senior, unit ke Cina. Ah milu tuh cekeran teh. Iki mun aya lowongan, lumayan sabaralila, oh iya lowongan ka dieu we. Jadi si perusahaan langsung ngarekrut ka personalna. Jadi misalkan daftar ya kasih A misalkan baturan. Tang kita sok we siapkeun persyaratanna itu ya. Kayak diuruskeun bangsa visa naon gitu. Waktu ini tuh. Di daerah mana? Di daerah Shaoxing. Shaoxing. Si gabalan kangkung Sosin aja. apa tulisnya Sosin. Sosin mah ieu mana adina si saha anjing siluman ular putih teh. Baheula aya sinetron siluman ular. White Snake Legend. Pai Sucen. Adina teh Xiaoqing. Meureun teh meureun. Xiaoqing. Kota-kota di Cina naon we eta? Orang malam mun hayang gampang mah deket ke kota Shanghai. Shanghai teh sajam karena kereta cepat. Di Shanghai sana bener loba es buah. Shanghai ya. Shanghai ya. Nah kan berarti di Shanghai.
Saking ku seger-segerna daerah dinya mah kabeh ge sepuah. Sebuah Nah, Shanghai. Shanghai, Guangzhou. Guangzou. Guangzhou di handap. Tuh nyebutna Guangzhou. Oh, nyebutnya Guangzhou. Ditulis Saya mah mah Guangzhou. deket teh jeung Shanghai sajam karena kereta cepat. Lamun ke Hangzhou lamun orang Hangzhou. nyebutnya. Hangzhou. Anu kemarinan Asian Games-nya nya. Heeh. Eta teh kan setengah jam mana kereta cepat mah. Setengah jam. Mun kana kereta biasa sajaman. Urang pernah ieu mang iseng non ngerti ningalian peta Cina. Dan acuh lega. Lega Cina mah. Masih lega pisan. Asli pakai main futsal ngeunah. Lega. Tapi kan itu si Cina ge termasuk apa penduduk paling banyak oge kan. Iya. India, Cina, Indonesia kan. Bener. Baheula di keur belajar di SD teh ngaina masih kitu teu gitu. India ini masa nunggu hiji teh. Nya India, Cina, Cina, kayaknya. Cina jadi kasalip. Loba. Amerika, Berarti Rusia, kieuna baru ki. orang mana? Orang Cina jeung orang India. Itu pedah lega, Penduduknya loba we, penduduknya pedah emang lega. Ujung kan namun misalkan ditinggali daerah Cina anu di luhur-luhur mah eta mah geus Deket ka Mongolia. Mas deket ka Mongol jadi tiis. Tahu orang resep Gurun tiis teh geuningan gurun tapi tiis. Ai Tibet daerah mana Tibet? Tibet mah Cina Nepal. luhur, Iya. keluar. Nepal kan. Pun di perbatasan kan ya kan Cina perbatasan. nya rambu. Oh, ternyata Terus si kulturnya kan aya mirip-miripnya. Berarti Yeti aya di dinya nya. Tiga nama meureun. Yeti, Yeti no. Bigfoot, Bigfoot tapi anu iya, iya. cicingna di non salju teh nya, salju. Si Jadi itu panas di mana? Guangzhou. Di Hangzhou. Hangzhou. Shaoxing. 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 Kumaha musim. Ayeuna kan keur musim dingin ke winter ayeuna teh. Oh, aya kur winter. Heeh. Salju teh dari itu. Henteu. Di Shaoxing mah kan rada handap jadi henteu luhur teuing, teu handap teuing tengah-tengah lah gitu. Jadi si salju teh kadang aya kadang teu tentu aya tiap tahun juga di Jepang kan kamur dua day geuning nya. Di daerah saya mah di Shaoxing mah tiris na we hungkul aya salju. Saljuna rugi. Rugi. Aing batur mah musim tiris aing kepotoan di salju. Tiris-tiris kunaon aing tes. Oh juru ringkit anjir dulu. Sabaraha derajat si Terakhir kamari mah -5. Anjir -5 Korea. Lebih ka minus. Mun keur tiris pisan teh -5. Eta mun isuk-isuk udang sare sok hayang sare deui teh. Da aing mah dibere -5 jigana. Lamun libur mah nya geus sare deui. Oh, iya bener. Tapi gawe kan. Gawe ya. Di apartemen Lempang. Oh deket. Deket 30 menit lah Lempang. Setengah jam mah Jauh lumayan. tuh. Di ditu masih deket Bang, teu belum sejauh. Aslina. Ya sih. Iya sih. Karena eta teh balik deui ka non kebiasaan jalan Kebiasaan. kaki. Kemarin di Cina mah karena asa deketnya karena geus biasa Geus leumpang. biasa leumpang, bener. Biasa. Di urang mah leumpang trotoarna ge barutut. Asli. Asa nyerempet-nyerempet we. Saya bener. Nya ieu mah hatur lumayan emangnya kamari mawa rek dibukaina. Sok boleh. Nah, iya. Lauk. Lauk teh di ditu mah jadi cemilan mah. Tah. Teu disanguan. Tong disanguan. Mana keur naon nabu lauk? Lauk teri. Ieu teri. Teri. Bongkar euy. Teri kuat ka dicikikeun kieu. Esok sore deui aya kuaci. Kalau ieu bahasa ieu naon merekna ieu? Kan orang tuh bisa maca ieu mah. Gitu bisa tuh. Kumaha? Pokoknya mah orang mah apana ieu siau, ieu tungtungna hungkul, ieu lauk leutik artinya teri gitu. Oh, lauk leutik. Bener, ieu asli bener ngan lamun ieu orang teu bisa. Itu laut gitu asal nama Henteu bawa aing nyawa ini makanan lauk leutik. Cigana gitu. Artina emang. Dah ieu leuwih lieur. Asli. Soalnya emang bahasa Mandarin mah kan maca gambarnya. Bener. Jadi aya tingkatanana SK hiji, SK 2 urang mah can nepikeun loba pisan kosakatana jadi karek saeutik-saeutikeun. Kalem. Jadi sok bisi pajarkeun wadul gitu. Tapi teh kata bener mun teu salah. Bisa ya make translate. Lauk leutik ya teh Coba. pokona nama ikan kecil lah. Ikan kecil laut teh pokona. Tah. Mana anjing? Ada tanah ka Jepang. Mana hasilnya? English atuh. Oh. Bongkar urang ah. Oh, bongkar mah. Urang penasaran dia lauk leutik. Sok, coba. Ieu bakal ngagedean sih Agus. Nyetong dikukut. Ah iya. Oh, deep sea, no, Deep sea fish. Oh. Deep Deep ikan laut dalam. Ikan laut dalam. Makanya emang laut di jero laut dalam gitu teri. Oh, oke aja. Satunya. Emang teri di laut dalam gitu? bisa jadi. Asal laut Asok teri. ngabring. Ini aing nyaho
non teri sok dijieun asin tapi da lain ikan air asin. Teuing tah. Ya, Jeung buka we, cina buka. mah kieu mang ya. Urang kamari kan aya udud oge ieu teh mun teu Tah, salah. sok. Kalau dia kurang bisa jelas, bisa dijelaskeun. Ieu Ah. tulisannya adalah deep sea fish. Lamun ieu spicy and delicious. Oh, Nah, mun ieu give up in 1 second. Anjing nyerah sadetik. Lada bisa berarti. Kan ada. Maici merenya. Oh, bisa Campur dah sih nama campur. Jeung ieu khas cina teh urang mah resepna ya. naon? Rokok. Urang tah ududnya. Sok, itu tulisannya kumaha cek maneh. Ngerti orang inti nama itu teh. Nya, henteu. Orang pernah nge-translate itu dengan macam detail nama Lain kieu ya. Ya kan kieu nya malikna. Tapi mau karena ti Oh, handap. dihanap Pan lamun rokok di urang mah di luhur. di luhur. Bener. Ieu mah dihandap. Bener aja nah. Ieu oge sarua, Gus. Tigul. Ieu kieu. Tapi di Aduh benernya. Asli orang kerja ngeus ya. Nya oge Orang kerja ngeus nanya. dihandap para lagi panyoekan. tah pada lagi panyoekannya jadi kieu tibalik. Jadi namun disimpan meureun mah ieu mah alus kitu tah mah ngarusak wadah meureun. Teu lah sarua wae kan. Kita tenggelan gitu meureun. balik ieu mah. Oh iya orang lain nyawa artinya ramuan herbal. Rekomendasi dari tabibu. Iya geuningan anu rokok herbal menyehatkan. Itu Menyesatkan anjir. Oh, Jing aya wadah. saing. Wadah deui. Teh beda-beda rasana. Aya warna beureum. Kurang coba. Oh, itu di wadahan sahiji-hiji kieu. Untuk hiji sini 3 apa 4. Niatin tuh. Niat nih leukeun. cobaan. Heueuh. Mang ditambi mang. Sok. Itu aya gambaran kan gambar naon. Oh, udah teu kaharti, Mang. Ieu mana nu lada. Gambar mana we nu pokoknya teu. cabe we nu lada. Tulisannya Cinahung. Asli anjing mun ngomong tehung kita dari ieu karek ngartieun. Ya gimana yang jago kungfu teh kieu. Ini sangguna sobetung ngeringetan hiji. Kata kita kan. Bener. Lauk. Mun lauk Jelas dipsi. lauk. Oh, nah memang. Ini teh. Da beda rasana nu Mang Kamal jeung Mang Gusman beda rasana. Lada tuh. Ieu mah teu lada nu biru mah. Nu biru teh lada nu beureum lada meureunnan. Lauk pisan. Kok bisa dicemil? Ieu mah jeung sangu asli Nah, ngeunah. ieu mah jeung Sama sangu ge. temulan ieu mah. Jeung mie ngeunah Mas ya? Hah? Jeung mie, Jeung mie? Indomie heuh. Mie Oh, jeung Indomie. mie kuah ini ngeunah ya? Demi Allah yang ngeunah. Mina, Hanes. Ieu karasaan cemilan Cina ya. Paike herek nyobaan bener nih. Kewe susakeun nyobayakeun teh terus Asli ngeunah. Kayak tadi ngomong bisi kaget. bisi kaget soalnya letahna soalnya rasanya beda. Iya orang masih asup. Hmm. Karena menurut orang jika nanya dahareun Asup Asia mah Asup. Tapi rasanya kan di dia kan? eueuh. Rasanya dia kan? Nanti saya kira da beda tuh bisi kan kadang orang teh rasana beda tuh langsung aneh geringinnya langsung termasuk gitu. Desa awal-awal mah gitu sarua. Ieu ngeunah, ieu ngeunah. Oh tulangan mah. Emang kateri. Presto. Tadi tulangan. Geuning di urang oge mun indung urang masak teri, digayem we. Ya kan nanti mah tarina ge tarina non ngate tulangna teu ipis. Ini sarua ya ge aya kan Enggak. ipis. Satulang-tulang neter ya tuh berenang. Heuh sih bener. Ngeunah ieu lada Oh, bener cucuk. bener cucuk. Cucuk. Lauk mah cucuk bener. Ci nyobaan ulah nu ieu euy. Ci jadi Lain nu biru acan. jadi unboxing dahareun Cina ieu. Bah, Dalam rangka Jadi mukbang ieu. ieu meulina di mana? Indomaret. Udah maksudnya Iya. Indomaret itu. semacam gitu loh, Pak. Naon? Gimana leuwih lada? Oh nya, berarti teu lada ieu. Henteu eta mah. Tuh. Oh, orang bikin nu lada. Wah, yang ngeunah. Teu lada tinggi euy, kurang euy. Ya pas lamun disanguan. Rasa seberapa macam sih? Tak iya ada pisan juga na beureum. Itu mah kan orennya. Oh bener euy. Jigana Kudu ada disanguan pisan. euy. Heeh, sangu. Mang sangunya. Ngadon Lieu lah atuh. ngadon jadi hayang barang hakan. Lapar. Nah, Bobo nungguan Nuhun, orang itu nuhun. pernah yang dahar ieu nya menurutnya. Engko daharna hari ieu. ieu mang bisi barudak hayang meuli nu kieu di mana? Di Cina. Ke Cina we. Cari saya balik deh mah, Pak. Naon ngaran ieu na? Ngaran tokona? Lamun minimarket mah Shechu. Hah? Shechu. Eta Saya teh nyebut tangge. ngaran minimarket mah juga Indomaret lah. Secu, Shechu. secu, secu, secu. Udah balik. Jika diajar bahasa Sunda. Emang Cina mah loba enas ya? Banyak. Terap meren. Jika Sunda we Nya. gitu. Loba euna. Berarti Karena kan sebenarnya model tulisan kieu Sunda oge kan kieu tulisanna. Heeh. Sunda kuno mah. oh aksara Sunda. Aksara Sunda. Nah. Jadi maca Jadi gambarnya. Sunda, Jepang, Korea. Jawa, Hmm. Korea gambar. Maca Lain gambar. kan Arab.
Arab. Heeh. Ya cenah ceuk si saha peneliti bahasa mah ya dua sumber bahasa teh. Hiji. Nya nu kahiji timur jeung barat dua we gitu. Eta teh Oh. turunanna hungkul gitu. Jadi bahasa Cina, bahasa Jepang, indung nama sarua hiji. Oh. Tinu orang-orang barat yang orang-orang timur. Oh. Bahasa teh cenah kitu. Iya. Kalau dipake ayeuna mah aksara mah di barat berarti nya. Aksara alfabet. eta. Heeh. Ari mah kan per huruf teh ngalambangkeun satu karakter. Jadi misalkan kecil teh nya geus susah sahuruf daun Cina mah. Ikan sahuruf, ikan. Oh. Jadi jika tadi kan dia kan udah liatnya ya kecil ikan, kecilnya sahuruf ya ikan, ya laut, ya dalam. Oh, henteu I K E A. Itu dia aja gitu. Jadi karakter salah sebenda. Benar. Oh, iya. Bahasa Cina mah gitu. Yang bahasa lain mah saya mah teu apalnya. Tapi di Cina Mamang bisa bahasa Cina mah. Nah, satik lah. Penting gua bisa barang beli we gitu. Ya bener nya. Ari Wo yao seu caupan. tah orang apa. Anjing, apal urang ya. Hayang nu benerna teu. Naon? 我要吃炒饭. Oh, cu gitu.吃. Wo yao. Eta naon artinya? caupan. Orang hayang dari sungguh goreng. Eta. Bisi mana ke ka Cina bingung rek dahar naon. Wah, hayo. Caupan. Ayo sungguh goreng tuh lu daharna. Bosen atuh. Padahal Pak makanan Cina teh geus bercampur jeung Indonesia sebenarnya di zaman baheula. Naon? Mana eta? Mana dagang tapi teu apa sejarah. Naon? Lumpia Lumpia di Cina? di Cina, lumpia teh. Ke Semarang. Semarang. Cina awalnya siomay, lumpia. Mun siomay heuh karena siomay. Lumpia oge. Lu via asal teh. Lun. Asli, Bang. Bener. Panggil ya we. Jika heureuy nya. Jika heureuy aja. Aing mau ngomongna guru gembul aing percaya. Lumpia di Cina. Lumpia siomay. Terus puyung hai. Kamu yang ayo Jadi karena guys juga Cina banget. nya Kumpau. kakumpau chicken. Kumpau chicken ya. Tapanci. Coba mang tah biar orang searching tah. Bapau. Bapau, mantiau ngaranna teh. Aya Terus- bapau aya mantau. Niango Mantau. kue keranjang tah itu teh. Niango. Niango terus non tuh lumpia atau lumpia adalah jajanan khas Cina isiannya beragam. Lumpia. Lumpia tah mana dagang lumpia tapi tak apa Anjir. sejarah. Kor ani ngasa teu kudu. Satu kudu nyawa Terus sejarah. nyahonya. Tukang puyung hai kita nyawa sejarah kumaha. Nu penting bisa nyieuna we. Da moal ditalar. Kue tiao tah. Ketiau. Ketiau. Kue tapi di orang makan nyebut. Kue tiao. Ketiau. Tah ai kue tiao di Cina jeung di dieu. Sarua wae sih. Ngan bumbu unggul beda. Oh nya. Jadi cuma tuh pakai kecap. Oh, Kecap amis. oh kayak kecap asin berarti. Kecap asin jeung bumbu biasa we gitu. Kita make kecap amis. Oh. Mun ke meuli kecap amisnya mau di dieu. Ai pernah hasan bebek packing. Tuh, Kita khas Cina man bebek packing. Nyaho aing. Jadi wah gitu nanti bahasa Cina. Kadang mah ngartian nya. Kudu bahasa Cina eta. Dianggap ke orang Cina sama. Kue Cina mah ngeunah. Kan pernah saya ngesan bebek san di Gara Rantung sok ningali eta ge di harapan restoran gitu di Gara Rantung gitu kan. Barereung mendingnya. Ngeunah cenah bebek Can pernah, packing can pernah, cenah gitu urang Pernah. di can pernah hasa. Tuan Aya ududna ya. Udud Cina aduh. Di cobian mang Mangga ya. sok. Ududna cik kan. Uncin. Ucin. Ucin. Udud Cina ya. Ucin. Lucunya mah warna ge nya. Urang Oh, coba. bener Aya tuh di warna kieu udah dasa eueuh sok. Tinggali Oh, warna. warna ge hijau. Warnana Hijau. biru Stabilo, pastel. ieu mah stabilo. Tosca. Biru pastel jeung aya list emas. Jadi jika orang-orang kerajaan. Anjir. Tapi ieu filteran nepi ka dieu. Asli hampir setengahnya filter sih ya. Di tengah gayam filter ieu. Karena sih cobaannya. Pan lebih sehat meureun mah. Lebih panjang jadi Oh, mungkin. kotornya lebih ke Oh, filter meureun gitu. Iya presidensi ge ngarokona ieu nya presidensi. Ieu iraha deui urang ngasaan Wah, udud Cina. kok ting teu udut meureun itu mah. Oke sih. Tak apa lo oke. Mana? Oh. Lebih light daripada Marlboro. Rasanya juga Marlboro tapi lebih light. American blend berarti nya. Najis.
Aya fun fact mah, lamun di Cina nya Oh, iya. kenalan teh ku rokok. Oh gitu? Jadi misalkan saya ya karek pake jeung Mang Gusman mangkama mere rokok. Jadi rokok tentu, Mang, rokok henteu. Cokot hiji, Lung, cokot hiji, Lung. Kenalan eta teh, Mannya asli. main ngalung-ngalung wae. Oh. Emang gitu. Berarti kieu ya. Urang Nah, misalkan ka itu. peragakeun. Ya, ka gitu. urang misalnya. Emang gitu. Sangaran sia. Gitu. Itu asa teu sopan. Asli Bang. Oh, iya. Emang gitu. Rokok ya, misalkan keur makan bareng, ya rokok ya gitu. Oh. Terus rokok oge status sosial oge mah. Status sosial mah. Leuwih mahal, leuwih bos, rokokna leuwih mahal. Ieu mah standar lah hargana. Oh. Ayo lu nepikeun ka Ya, 100.000 sabungkus 600.000. Siga di urang oge kan sarua. Naon? Di urang oge strata sosial teh kaciri tinu udud. Ya. Nu sampurna mil. Sok, tapi sama mahal rokok dia sabaraha sih sok mah. Iya sih. Marlboro sabaraha paling? Gocap lah. Di ditu mah nu pika 600.000 mang rokok teh. Sabungkus Sabungkus. teh. Anjir. Sina 20. 600.000. Nah, itu mah kabedag urang mah biasa ge. Si komo kan barudak urang mah cenah udud cukaya. Oh anjir. Mun di naon karena teh ditinggalkeun ke orang dia mah aing bisa ngarokok tapi cicilan be teu kabayar. Genep 100.000 mah coy. Bawa cukayan biasana ge. Ieu udud makmum aya cenah merekna. Lain magnum. Makmum aya. Baheula aing pernah udud ajo bijang aya. Aja bijak. Ini sabaraha hargana? Ieu teh 18 yuan. Standar lah ya mah. Sabaraha 18 ya? Kali 2.400 seberapa? Aduh anjing kudu 30 genep. 2.000-an lah kayak 2.030 40 ribuan lah. 40.000. Oh. Standar lah ya mah. Mirip-mirip lah aja. Mirip jeung Marlboro berarti. Standar ya. Yuannya gitu. Lain yen. Ya nu Jepang. Oh iya benar Jepang. Oh benar. Peso, Beda deui peso mah. Besok Filipin mah. Peru, Peso mah jati Asia. Besian. lira, baheula kan aja gini. Lira mah Itali lira. Gitu. Kumaha Mang di Cina ieu kulturna Kultur orang dituna. orang itu na? Cek orang mah itu emang pekerja keras sih Oh iya. orang-orang. Jadi naon teh duit seeutik oge diarah. Oh, Tapi tukang parkir. tukang parkir. Padahal kita tahu cuannya untuk orang mah. Heeh. Tapi Wah, anjing di Parkiran sana mah, di ditu ya. itu. itu usaha. Jadi mana usaha dagang karena duit seeutik diarah maksud saya teh. Jadi Oh. kadang mun saya hareupeun apartemennya sok aya tukang dagang anu ngalempar sayuran, sososin naon karena itunya. Eta teh mah teh melaksorangan. Melaksorangan. Oh nya orang pernah ningali ieu mang nu ini nu naraik marawa ieu geuning. Nya mah tanggungan. Oh mau geuning nya. tanggungan kan Kereta gitu. kanunon eskalator gitu. Oh. Jadi itu memang melaksorangan kan kayak di sisi sungai itu sok aya tanah kosong naon gitunya dipelakan kadang kemana tanya saeutik lah untuk loba penting. Dagangkeun. Ini sakeresek kadang ini teh dagangkeun. Kan harganya kan 2 yuan, Bahkan 3 yuan. Di urang oge kan lain rasisnya nanti si orang Cina kan terkenal dengan nanti Bisa apa pintar mencari cuan kan. Ya, Nyelah- jiwa bisnisna. jiwa bisnis jeung nyari celah-celah cuan teh. Heeh. Nah, tukang parkir. Heeh, nya itu cuk urang ge Nanya itu bisa ya cuk urang teh. Aneh gitu padahal itu radang cuan cuk urang teh. Parkiran mah gitu orang itu jay. Wah, Simbol pengadulan. simbol pengadulan. Nungguan nyokot duit gitu nya. Simbol pengadulan. Bener. Jadi lamun misalkan rek parkir itu kumaha? Simpen we. Hah? Simpen. Aman. Aman. Bebaturan saya pernah mau ke stasiun, simpen motor, kuncina poho unit mana teh ka Hangzhou. Motor teh di stasiun. Kuncina nempel, balik-balik aya keneh. Nah lamun misalkan aya keleungitan rek lapor ka saha? Nah, nya aya polisi di Cina, ge CCTV polisi kan Cina. loba. Oh, ini kajak cenah tuh. Polisi story ini. Polisi story. Aya kan polisi Cina. Ya, Ya aya lah aing mah kumaha Oh, sih. polisi. Kami negara Tapi nggak aman. ada. Aman. Berarti tingkat kriminalitasnya. ya. Nek orang balik misalkan jam 1 puting, jam 11, jam 12, Berarti wah begal dari itu mah. can pernah. Eta sih. Gus. Mafia tapi itu loba. Apa bener? Anjing. Kejahatannya berarti bisa eta. Triad. Triad. Oh, triad aja. Triad. Drog Indonesia Ahmadani. Iya, triad. Bener, iya. Orang cenggel ieu. Serius. Gimana mistik kuci. Oh, bener mesti kuis cinta aja. Kamu surgaku. Kamu lah surgaku. Triad Urang teh bener tapi. sok ningali video di Cina aya nu urang
lamun urang aya rezeki ka Cina, Hmm. aya hiji dahareun nu urang hayang nyobaan. Tahuna. Nah, Tahu Oh di nya bener. tahu di bau. pinggir jalan. Bener. Eta mah tahuna teh langsung teu pelit Ya. geuning langsung gede cot. cok gitu. tofu kan ada. Make bumbu. Jeung kan orang nih bumbu lada. si video eta teh biasanya jeung prosesna ditinggalikeun Heuh. kan cara nyieunna kan. Katinggalina teh anjing haneut cenah teh tiris-tirisnya. Gini mah, Oh ngeunah. tapi bau kumpul. Bau naon? Kan hasil mah tapi Jadi bau naonnya. Bau Jadi tahu. pas itu bau mah, pas digoreng teh, meletak ke pokoknya. bau mah. huntu kan tahun tuh sia. Apa tahu bau gitu. Heeh. Oh nya bener. Tapi lebih parah mah, lebih Oh. parah. Tahu busuk kan karena cowok tofu karena. Tahu busuk. Tahu busuk sebutannya gitu lain. Bisa beda Anu referensi ya. bodas geuning. Heeh. Bodas kotak nih. Oh, eta mah tahu biasa. Oh itu tahu Tahu biasa. biasa emang ditimbang, li tahu teh ditimbang. Oh, ditimbang. Jadi kan kalau dek di potongan. Sabarahan misalkan 5 yuaneun ka dipotongkeun kumanehan. Oh, ditimbang. Orang Muli tahu teh. Oh jadi langsung di dahar di Eta mah tahu nyakel. biasa, tofu lamun anu aneh mah tahu busuk mah. Tahu busuk. Hidung tahu teh. Oh. Sagala de kita segede leutik lah tahu Hmm. nama segede tahu orang tapi setengahna segede kitu. Nyokot lagi juga dina kocok mah. Juga dong? Cikocok. Cikocok. Jadi si ngerendemna teh di dinya. Justru eta si rasa teh di dinya. Tapi ngeunah. Di dahar mah ngeunah pas digoreng bau. Oh, kan kudu siap. Tapi beres digoreng mah pas rek dimakan bau. Ngeunah we. Oh. Ngeunah we geus juga kan proses ngegoreng hungkul. Rasana juga kumaha? Rasa tahu Jadi- atau rasa tai? Bawa tainya anu teh. Beda memiliki rasa tahu. Memiliki rasa keingin tahuan. Keingin tahuan. Itu ngeunah mang eta sosok beli. Dia aya bumbuan di aya haseumna, aya gurihna, amis ngeunah teh. Oh, Nah, jadi aya Ya mungkin anu teu beuki mah nya teu ngeunah cek teu beuki mah nya cek urang mah beuki. kuaci ge beda-beda Gus tuh. asli mah aja loba teuing. Masuk ieu mah setik setik awang lah. Ieu Oh, iya mah karamel coy. Hmm. Kuaci karamel. tah beda rasa berarti. Tanu biru mah kuaci karamel. Lain. Muncang. Sampai Urang nyutna muncang. hikorinat teh naon? Hikori. Eta nu Iya. tan eta geuringan. Oh, Apa jika otak di roda teh? Naon teh? Suuk. lain. Kacang SH urang nyebut. Heeh, kacang es edge. Heeh. Jiga nu kitu. Wih, kuaci ge beda-beda tuh di ditu mah. Tapi kan kabogoh orang ya Gus turunan aya keturunan Cina. Oh nya? Jadi cenah di tiap imah nu rata-rata cemilan teh dia di imah kabogoh urang mah cenah. Kuaci. Kudu aya kuaci teh unggal poe. Oh. Heeh, jadi nyetok si kuaci teh. Geus Itu lain bulan sehari-hari puasa banyak. unggul jangan buburit lain. Ngabuburit mah kuaci. Dalam di restoran-restoran lagi emang saacan dahareunna datang kuaci heula. Tuh, Jadi sapiring kuaci. kuaci khas Cina gitu. Jigana, tapi jigana bahasa kuaci teh resapan tina bahasa Cina oge. Nya kuaci. 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 Kuaci teh di Indonesia jadi kuaci. Kan bunga matahari Hmm. di bahasa Indonesia kan Benar. Biji bunga biji matahari. bunga matahari. Kan ce teh teh biji. Oh, itu biji. Anjing atel ce euy. Atel suci anjing. Dia mah gitu. Wangi wae we, Atel anjir. ce. Wangi wae. Pergi sikit. Jadi gace. Naon? Lain galer gace. Gace. Garuk ce. Atur nuhun mang euy. Ya. Ieu katampi pisan Sami-sami mang. Jeung kan ieu teh keur kebenaran momenna deket jeung Oh bener. Imlek. Imlek tahun Enak minggu teh. hareup nya. minggu ieu. 17. Pas ieu tayang teh berarti Sapoe sapoe beurnya 20 sajan beureun. 20 sacan Imlek. Imlek karena naon kakara ayeuna jiga nya teuing nya urang pokok lah tapi antara Imlek jeung padeukeut jeung bulan puasa teh Kayak jarang gitu. jarang. Jeung kan naon nu diinget ku urang mah mun Imlek pasti hujan. Heeh. Gitu. Ya. Emang tapi bener mah. Di ditu keur hujan wae, kudu terus yang hujan. Wah, yang ream gawe teh kana enggeus sare we. Ya tiris. Tapi kan cenah ieu non ngaranna teh eta teh lambang Berkah benernya. keberkahan. Ya. Jadi lamun misalkan pas Imlek teu hujan justru orang teh kudu khawatir. Oh, jadi henteu Kurang masalah tanggal. Kencang teuing eta lawan teuing. Manya Imlek kusum halodo. Apa tuh Imlek? Apa? Sejarahna. Oh teuing tah Imlek sejarahna kumaha? Ieu baheula mah cenah
eta teh tradisi petani. Jika mun di urang mah serem tahun. Oh, iya non karena teh rasa terima kasih kepada alam. Pada alam cenah kitu. Awal nanti sampai jadi non tradisi keagamaan. Non Konghucu nya, Konghucu. Mun di Indonesia mah cenah awal nate aya sekitar nya geus ti baheula cuma ayana mulai rada resmi teh tahun 40 misalnya geus merdeka gitu aya. Nah eueuh deui teh ti tahun 67 zaman Orba dia eueuh. Oh nya bener. Iya. 67. Aya deui pas zaman Gus Durnya. Gus Dur 2000. tahun 2000-an. 2000 aya deui teh tahun 2000, 2002 jadi hari libur. Jadi karek tahun 2002 Imlek jadi hari libur teh. Heeh. Siga lebaran kan ya mun Nya di lebaran. lebaran Konghucu kan. Merudik. Oh, merudik. Oh, itu iya, mudik oge. Oh, Imlek mudikna. Kan lebaran sarua, lebaran urang teh Imlek. Tapi budaya mudik aya di Cina. Aya. Kajebak macet di Brexit oge tuh. Sarua. Brexit. Tapi Guangzhou Terus exit. sarua. Mending maksa Brexit terus exit. Emang sih Brexit berbers exit. Bener emang. Imlek kejebak macet di Brebes exit ini. Asa kumaha gitu we. Tapi memang aya budaya dahar-dahar cenah kitu. Iya. Mun Imlek teh nya kumaha we mun urang lebaran. Lebaran lah gitu. Nanti ngupat nya mun urang mah. Kan itu malah yang kupat meureun. Heeh. Nah, dahareun Dahareun Cina naon? khas Imlek naon? Kan saya Imlek tiap Imlek pasti balik wae. Oh. Jadi paling makan teh lamun rek tutup kantor. Heeh. Tutup kantor kan makan heula jeung bos jeung karyawan nu lain paling gitu. Daharnya biasa wae. Oh, mamang balik teh karena Imlek. Imlek kan itu nu tutup. Orang itu kan balik sarua ka lemburna. Oh bener. Orang kan balik, orang balik kan dia. Bener. Sarua. Tiga libur lebaran we. Gitu. Lebaran mah teh balik. Lebaran tuh justru saat lebaran saya ini tiga itu. Jadi lebaran itu kan orang Cina, orang teh. Mah lebaran di itu kumaha tuh? Ya sarua salat Id. Hanya maksudnya itu. Tapi kan ese ngupat. Jeung sorangan. Yang sorangan. Aya komunitas orang Sundana, Sunda orang Indonesia Indonesia. di itu. Aya, orang Sunda unggul malahan. Oh nya Di sana mah. Orang Cimahi unggul. Cimahi Bandung. wah anjing, berarti bisa coy orang nyen show di Nyen show itu. di ditunya di Cina. Ya anu nanggap mah. Show bahasa Sunda. Di Sicu. Naon anjir. Situ di mana Aisyah? Sausing. Shaoxing. Di Shaoxing. Anjir. Cuman sekamar go to Shaoxing. Anjir, adanya. Jadi dikumpulkan orang Sunda nu aya di Cina kabeh ngumpul di dinya euy. Ngupat euy. Gitu. Aya sekitar 50 orang meureun. 50. Cukup 50 ge. Baheula mah nu pikeun ka 300 mah. Oh ya? Pas sebab Covid kan, pas eta teh baralik, aipeng tuh bisa ini Ai kawuhan jauh. Tah, jauh ke Wuhan mah. jauh nggak pasti Wuhan mah pasti jauh di kota. Mal mungkin orang kota ngadahar lalai aja. Geus pasti eta mah orang kampung aja. Mal mungkin aneh-aneh. Tinu lalai nya. Tinu lalai kan Covid teh. Terenggiling. Orang kota yang terenggiling ke hese. Mal Mun mungkin di Indonesia mah kan nu non khas di dahar nu itu orang Manado nya. Manado. Anu segala di dahar cenah gini. Jauh oge nya teh Jakarta kan jauh Manado. eta. Iya Bang, masjid aya tapi di ditu. Aya. Wah, ya Tapi di kota gedena di Hangzhou. Oh, di Hangzhou. Oh berarti mun misalnya kali itu kudu 30 menit berarti. Kebun karena kereta cepat betul 30 menit. 30 menit. Atuh datang boro di Cina di dieu ge aya masjid Cina. Nya, ya laucu. Laucu. Tapi kan di ditu mah aya komunitas, Mang. Jadi komunitas muslim Pakistan, Yaman. Jadi saya jumahanan tuh kudu ka Hangzhou di dinya di daerah Shaoxing eta. Kecil. Oh. Ngahiji komunitas lain. Nebeng. Eta Terus? masjid teh di hotel. Jadi ballroom hotel disewa di jen masjid. Edan. Oh, sarua juga Kristen di urang geuning ibadah kan. Di mall. nya Di mall. Berarti eta Jumat berkahna tuh parasmanan hotel aja tuh. Oh, Jumat berkah. Mang. Jumat berkah iya. Bis nya sanu nyaho. Tapi bulan puasa mah Naon? dahar buka bersama tuh ditanggung kabeh ke masjid. Oh nya. Oh, wah ngeunah dahareun nyon isi kebuli teh geuning. Oh. Ngapoe teh teh. Ente ukur ieu nya ukur ager Oh, sabelut. di karma tilu gini ya. Cak aya kan. Cak aya kan. Eta mah masih di urang-urang. Ukur ager jeung Ciherang geus acak. Kalau Cau nanti katahkeun. Cangor. Cangor. Kesan. bener. Iya, dahareun Cina nu orang Indonesia loba nu teu nyaho naon Mang?
Jadi itu. Loba nu teu nyaho. Nu mamang karek ngerasaan we di Cina. Oh, cing ngeunah gitu. Lanco lamien mah yang ramen benernya, ranco lamien. Oh, Emang Iya, ramen iya. Cina oge apa Korea? Lamien lamun Lamien. cenah mah. Lamien. itu mah ramen. Tapi mirip-mirip Di Jepang. merenya. Naonnya saya nu ararane soalnya Gus Lila jadi asa teu aneh gitu keur mimiti mah aneh ngan pohon naonnya gitu. Udah geus genep Oh, tahun. enggak poe dahar dimsum teu. Dimsum, Tapi dimsum Cina kan? lain somai mah. Dimsum teh somai nya. Iya. Bener. Letak siomay di Cina teh. Aya. Non ngaran teh wonton. Wonton nah. Cuangki. Cuangki. Somai itu cicen lagi somai mah. Hah? Di Cina lagi somai ngaranna. Somai? Lamun orang nyebutkan Bakso tahu teu apaleun. apa le? Bahasa resmi nama Jiaozi Ciao ce. atau Shui Jiao. Lamun Jiaozi mah nu kering, lamun Shui Jiao nu baseuh nu aya kuahan. Oh, nu kering mah nu digoreng. Jadi teu make kuah we jika bahasa tahu. Oh. Jika batagor. Tapi itu digoreng, disepan. Oh. Lamun Shui Jiao mah jadi make kuah. Ta cuangki. Kaji cuanki gitu. Oh. Tapi somai keneh. Tapi lamun orang nyebutin somai dibere. Oh. Udah geus ngarti. Lamun cuanki apaleun teu? Teuing. So, aing mimiti baheula mah mikirna Bahasa Cinanya. cuanki bahasa Cina. Udah emang sebenarnya teh Cina cuangki ge. Kan cari uang jalan kaki eta mah. Teh eta cocok logi. Cegur gembul kamaria. Tapi kan cuanki jadi orang Garut mang nu menguasai. Bosna. Ya kan? Garut Selatan. Garut Selatan. Tapi nu mawana eta imigran Cicina datang ke Garut. Da Garut teh pusat peradaban anjing baheula. Anjir. Caplin we ka dinya. Hitler matak maut di Garut. Eta. Bener Garut teh pusat peradaban. Da urang ngadang-udang mah Matak disebut lagi iya Garut teh Swiss Panjapa mang. heeh. Oh, Swiss na. Swiss na Jawa eta teh. Mun urang Paris kan. Mantak Elon Musk mah aing pernah kadang teh Elon Musk geus nyiapkeun kapling mun motor di dinya oge. Di Garut, Tarogong. Tarogo. Di Sukaregang. Sekarang kan. Meh maotna make jaket kulit. Aneh. Nah, Bisa tiris sama Garut makan tiris ya. Wah, tiris. Keceket. Soalnya mun di Samarang atau di Bandung bisa di hijikeun jeung cuangki. Cuangki tetangga orang di Samarang rata-rata. Samarang. Lain Semarang ya Samarang Garut. Samarang. Bingung aja teh bener Cina teh. Gina nanta si lauk tadi. Kuah Cina ya bedana tuh, Mang. Jeung di dia. Koacin ieu menurut urang amis. Oh, da beda-beda rasa mangnya. Oh. Tah cobaan geura. Nyoba ieu ya. Meh nyoba nu biru. Nah, orang mah nyobaan sale meureun nanya. Itu mah tahu. Silih cobaan we mah. Hese mang yen sale teh sok. Saurang yeuna heula cauna, can moekuna wah lila. Mendingan meuli kuaci gitu bari. Oh benar Beda. Beda ya. Raya rasa karamelan. Mun ieu kumaha? Tuh, kita orang mah sasarua wae tadi. Nah, itu mah. Kamu nih mah? Bedanya. Rada gurih. Ngan cek aing mah urang mah teu bisa begitu non bisa ngebedakeun rasa. Tapi nu pauguh mah ieu eueuh nu hapa. Benar. Kuluna meuli nu hiji deui, Mang. Nu kuaci di dieu jadi dibandingkeun langsung. Oh, bener. Jadi katingali bedana. Koaci di dia mah nu paling the best mah koaci rebo. Rebo. Tapi nu leuwih ngeunah kemis. Wah, Jumaah. kumis perwasa. Bener rebo. Ada rebo. Tuh kan imak. Tapi rebo oge mun teu salah mah esok aya nu hapa kadang. Mun ieu mah tinggal garnut. Bareuneur. Bener. Jika Lisa we. Ya kan aya nu hapa. Kudu ditines aja. Pakai sisir kerek. Pinasna piring seng. Bener, Isan. Tah, sisir kerap eta teh Cina Oh, awalna. kalah we anjir. Bener man. Tapi bener, sisir kerap mah. Gitu. Teu kaisar-kaisar, non istri kaisar teh sebutna salir. Salir. Permaisuri. Tah, permaisuri Ibu teh. Suri. Nu make sisir kerap teh. Oh, anu makenya tulang ini tulang tanduk kasar namanya. Sisir teh na tanduk teh geuningan. Heeh. Lamun saya ningali mah di Cina eta teh sisir teh jeung na tanduk, tanduk munding, tanduk banteng teh. Oh, nya? Na tanduknya na teh. Mahal eta mah. Mahal. Sisir. Udah kudu maehan heula. Jauh. Oma urang anjing. Daki mundi. Aing sieun sisir usum kurban we. Kumpulkeun tanduk. Peryogi balik ada mah sisir. Penting ya kumaha eta leutik.
Ari si ieu non ngaran teh biaya hidup kumaha mahal Tah, deh di bener. itu. Tergantung orangnya sih. Oh. Tergantung eta na. Nya henteu ai biaya hidup tuh bisa tergantung mang. Naonna? Ya tetep kan murah mana misalnya ke Bandung biaya jeung tenang. Jakarta kan meskipun kumaha urangna tetep mahal Jakarta mah. Nah benar, misal beas, harga beas. Hitunganna lamun beas. Beas teh 40 yuan 5 kilo, 80.000 5 kilo mahal teh. 80.000 5 kilo. Komun di urang sakilo 16.000. Sabar tah. Keduanya Mirip. beas. Lamun naon dinya Minyak goreng. minyak goreng mahal euy. Punya Asli minyak goreng mahal pisan. Anu ngan 5 liter teh nepikeun ke 150 yuan. Ya. 150.000, 75 yuanan, 70 yuanan. Tah juga di Rusia baturan Eta urang. mah minyak goreng. Itu juga baturan urang ka Rusia baheula mang. Non minuman mabok murah. Emang di Cina ge murah? Tapi hayang mandi rek disampo mahal. Sampona mahal. oh nya. Mahal tinggali cenah aing bari video call aing hayang mandi rek disampo tapi tinggali harga sampo. Apa mandi ku Amer wae. Oh, mata ke orang Rusia mah marabokna mabok Rejoice aja. Yo mahal yo cenah yo. Rejoice ya. Choice yo. Jadi minuman yang sampo teh lebih mahal sampo. Oh, di situ ge marurah. Naonna? Minuman. Minum murah. Murah. Tanya. Nya kan di urang mah Iya, cukai nanti nu eta mahal. pajak. Oh, pajakna ya. Dimahalkeun kan Oh, urang bener. mah. Ah benar dimahalkeun. Anu mahal dari itu murah di dia naon? Mahal di itu, murah di dia. Nu puguh mah nya dahareun Indonesia. Udah Indonesia mahal Itu pasti itu. mahal. Oh, Jadi bener. makan ge mahal cek saya, Mang. Hah? Makan. Mun makan di luar eta mahal. Lamun di dia lah ngabaso sabaraha di dia ngabaso. Bakso Nah, 20.000 coba. lah. 20.000 lah, ceban menang keneh kan. Hmm. Di ditu mah lamun makan di kan eueuh nu dagang keliling gitu nya jarang. Oh, Heeh. Paling oge lamun makan di tempat makan model lamian itu paling murah teh sekitar 15 yuanan. Eta nu pamurahna mie. 15 yuan. 35.000. 35.000. Makan di luar mahal. Cih. Terus sarapan. Mun jajan sarapan orang nasi uduk goceng Heeh. jeung 10.000 lah paling standar 10.000. Di ditu mah geus teu meunang mah. Sabaraha? Di ditu mah paling tetenya 15 ribuan lah. Non teh da lain jeung lain dahareun berat ciga sangu uduk itu lain mah. Roti jajanan roti make endog. Oh. Itu hungkul teh nepikeun ka 10.000 15.000. Atuh teu warga. Ari ku sering memang Oh, nya biasa sih. we gitu. Iya bener. Bener dawa deui ya. Tah eta melang di Cina teh Emang sakalian hayang sangu koneng isuk-isuk. hese emang. Aslina. Sakalian hayang ngumpat hese. Bener. Dia mah kan tinggal ngadagoan kan kaliwat. Aya nu mahal tapi di ditu mahal di loba jengkol mah. Wah, Jengkol bener. itu mahal. Cek mahal. Hijina teh nepikeun ka 2.000 4.000-an lah hijina. 2 yuan. 2 yuan hiji. 4.000. Bari jeung centang tuh alus. Tah anjing. ieu mah. Aslina Bang, tapi orang Cina beuki jengkol. can pernah mere sih. Oh. Can pernah mere sih. Lain cobaan ke mah. Kan aya meureun baturan kantor orang Cina. Mere. Cobaan. Angin hangit gitu namanya di kamar mandi. Itu ngomong dia kamar mandi Oh, bakal cobaan. Heeh. Ngan nu antah ngaliwet ya. Naon? Orang pernah ke di perusahaan baheula nya kan make salam, sereh geuningan kan. Begitu muka teh sengit kayaknya orang Cina teh keur liwat karena kamar. Eta mana masak naon cenah. Langsung nyamperkeun. Sangu nah sangu bisa sengit kieu. Make ieu curang teh salam. Sengit. Minta orang minta. Minta salam. Wah, di ditu nya Eueuh, budaya ngaliwat. eueuh. Komo di luhurna pada beureum. Aduh, Aduh. nah, pada beureum seungitna teh. Kan pernah keur nyamel mang. Oh. Nyamel tarasi kan digoreng gitu ngulek terus dibuka pantau tuh bersihin kabeh. Cengik digoreng itu. Wah anjing bersihin naon ngarana adat ya euy. Tapi memang di ditu aya bumbu nu kitu aya atau mawa memang. Tarasi mawa, Hmm. salam mawa, sereh mawa. Paling itu beli cengik unggul jeung uyah itu. Karena memang si bumbu-bumbu hese nya di luar mah. Hese. Mahal aya ge mahal. Oh nya? Bagus. Mahal. Berarti- Di online. Oh, mulainya online. Ekspor mah. Lamun datang ke lamun pasar-pasar gitu eueuh juga katuncar. Nyaho. Kacuncar can sama ge ya. Ya. Kacuncar muncang. Pedas. Pedes mah ya. Iya. Pedes aya. Padahal mah aya pasti merica. Laja, Laja eueuh. Bumbu gitu ada hese. cikur. Cukur eueuh. Pasar naon eueuh cikur. Kudu online mang. Urang mah hayang Surawung hese itu. Jauh-jauh ka Cina yang Surawu. Kalau tuh mang geus lila mah hayang Surawungan. Basak deh sama Surawung gitunya. Anjing di dieu teh eueuh gitu. Aya tapi kos musim naon gitu. Di pasar Kekaraya.
Keur teu musim nu mau aku we. Bener, matak disebut Indonesia surga teh eta. Asli. Asli ngeunah di dieu. Rek Hayang muncang, nanam rek. gampang. Tuncar, hayang Surawung. Ya, datang we ka pasar sederhana bener mah. Bener, pasar sederhana. Beli 10.000 aya nu getah sama leun anjir geus komplit. Ceyati aya. Tahu we Ceyati di ditu mah. Karena lamun Ceyati jadinya biji yati. Karena biji yati. Siki aing karek nyaho urang euy. Kumaha baheula naon ngaranna teh adaptasina bisa ke awal-awal gampang teu Dina atau sempet ngarumas heula? pertama nu rada greuas teh nah musim heula kan saya mimiti datang teh bulan Januari. Pas winter, wah anjir mah kibri urang pada geus persiapan jaket gunung mah. Karandol gitu tuh anjing teu ngaruh cik urang teh. Oh, dan pakai tengah. Asa camping di Semeru tuh balik-balik cai teh. Pacir seperti itu. Asa di Ranu Kumolo. Balik terus we. Ieu terus hese aja. Asli. Asa camping di Semeru terbalik-balik. Berarti emang geus pindah ka dinya baru. Anjing tiris dong. Asli para pisan mimiti datang teh pas winter. Make ieu sok coba aratul anjir. Arara tuh. Mun tiis pisan mah aratul mang. Saking geutis Saking aratul. geuterisna. Eta. Terus na dahar. Hmm. Dahar teh ka lancolamieun eta. Mimiti dahar teh dibere naon teh? Koci. Terus aya sop tapi cai hungkul gitu. Tahu hungkul. Cici kobokan mah. Hah? Suga teh cai kobokan abek teh jeung sop jeung diinu. Oh jeung di Ya kiruh Oh, cek urang teh Oh, cai. karena haneut. nyam haneut nih. Sacan makanan datang teh langsung datang makan. Oh, eta aya naon ngahaneutan heula beuteung. Tapi Menyen rasana teh. aneh mah, mimiti mah aneh. Cenah cek urang teh ieu teh. aneh kumaha. Nya urang can pernah mangirasa eta di dia gitu. Ah itu sok penasaran gitu-gitu teh hayang nyobaan. Aslinya. mah. Tapi ngeunah teh hitunganna. Mimiti mah mau nyebutkeun geunah. Oh. Awal mah saya ge jujur teu ngeunah mimiti mah tapi kadekeun karena kabadeunya naon gitu. Karena terbiasa aja. Kebiasaan terus jadi ngeunah we gitu. Teu dahareun, Menarik. nah cuaca dahareun jeung etos kerja lah. Atuh tok gitu jadi Cina teh. cepet lah gitu. Tensina teh gitu. Oh, eueuh nu lelet. Tapi lamun pernah dicarekan teh kudunungan. Baheula mah sering. Kadang ku teu nyambung bahasa teh geuningan. Heeh. Tak kieu, nyeun nu kieu anjing teu nyambung. Dicarekan ke bahasa Cina. Ah ieu berarti ngarti ya. Abah aya moal nyeri hate. Bener asa- mah jadi ate. Asa keur ningali dracin. Meureun anjing. Sok kayak mana beberewekan. Kan dicarekan lagi ku CEO anjing eta mah dracin anjing. Dicarekan aku CEO. Buat turun rumah urut gelut mang jeung bos. Oh nya? Oh. Jadi mana teh gawe ieu salah, gawe ieu salah. Pusing ah cepet teh. Kan pusing teh lamun di urang mah ieur nya, jangar lamun di Cina mah pusing teh enggak mau. Oh. Nah, teh musuh lah gitu ibaratkeun teh. Mau luas, pusing cek batur orang teh si bosna dikeun ajarna teh. Anjir sih cenah. Naon sia mung gitu. Oh, kan jadi beda tanggapan kan gitu. Anak jadi beda gitu. Siun kok si bos teh sieun manehna balik meureun batur urang mah sieun mung gawe deui. Langsung manehna ini teh ka leader. Si eta kunaon lain pusing ieu, lain pusing mung gawe lain pusing dieur cenah cek eta teh gitu. Nah, si bos nu sieun. Kan sieun lamun manehna urang baralik, manehna kan nu bisa nu gawe. Si Eta manajer. bisa kaleungitan pagawe. Heeh, gitu. Oh pusing teh bahasa Cina. Heeh. Artina teh embung. Heeh. Tidak Mun- bisa lah gitu. Mun ngising, Modal. Tapi halusna orang Cina kieu, Bang. Jadi lamun misalkan ngambek sehari tahun, kan itu nama oh geus biasa dewe. Mereka ke ieu mah atuh rokok cenah. Oh. Ngabageran deui ka baturan urang. dunungan teh. Heeh. Tuh. Tapi di gawe mah make bahasa Cina atau make bahasa Inggris? Nu tempat saya bahasa Inggris, Oh. sacan mah bahasa Cina. Sacan. Ayeuna eta nu gawe lolobana orang Cina kan berarti. Ayeuna orang Indonesia na sabaraha di urang? kantor saya aya namanya, kantor saya we nya. Saya kan orang Indonesia, saya hukum sorangan. Oh, sorangan. Saya sana marketing, akunting orang Cina kabeh. Hmm. Jadi orang Indonesia nu garawe di Cina teh beda-beda perusahaan mah. Oh, Tadi hiji. nya teh hiji teh perusahaan. Berarti Berarti mamang jeung nu ngajak oge beda perusahaan. beda. Asalnya bareng kan Oh. mencar gitu jadi pariwisata. Termasuk jeung nu kamari si Akang sana. Egi. Nah, si Egi. Oh, Kang Egi. Eta ge Kan beda duaan mang ti Oh. Cina kamari nonton Kang Jui Oh. panggih Iya, teh. Eta ge untung pas waktu nasi euy. Nonton show Kang Tanggal Jui. 8 sauna, Hmm. saya balik tanggal 7. Pas pisan. Eta ge undurnya. Heeh. Masalah mun tadi undur kan eta salah kan tanggal 7. bener. Bisa cek urang. Pas tanggal 8. Kan lamun misalkan orang rek gawe di Jepang mah juga tetangga orang.
aya pelatihan heula bahasa Jepang nya. saacan ini ke Jepang teh mun mama nggak bisa ka Cina. Langsung ini tuh. Ini itu Bermodalkan bahasa Inggris. berbagai bahasa Inggris sayana lah. Heeh. Jeung intinya bisa gawe we. Oh. Gawe geus bisa. Oh, gawe bisa gawe ieu geus Ai baheula pabrik mana Mamang? Keur di Bandung. di Cimahi. Dewa Sutrata. Di Cimahi. Di itu kan lo bangetnya di Majalaya gitu kan pabrik tekstil. Nya. Oh, ada orang Majalaya ge di Cina. Oh nya. Cang cuma Jalaya ka Guangzhou. Anjir. Orang Majalaya, orang Cimahi, Gawe orang Bogor. Kan eueuh nu nganggur gitu. Anggur balik we cowok ge. Kenaon sih tengah nganggur di Cina. Anggur kudu make visa mah. Oh, Benar. rudet. Rek nganggur kudu nunjukeun lah visa rek nganggur. Bisa nganggur Bang, age bisa kerjaan. Oh, bisa nganggur. Aya bisa liburan. Bisnis, Aya bisa. kerja, bisa nganggur. Bang. Rek nge-apply aja bisa nganggur. Rek naon itu pada nganggur abi mah. Anjing tapi mun aya mana bisa milih ya. Ka aing mun jadi presiden. Kurang aya kan bisa nganggur. Jadi nu nganggur Gunukeun. gunukeun tah anjing di Norwegia. Di Kanada. Gitu ya komunitasna merenca anjir. Komunitas nganggur internasional anjir. Jaringan Jaringan internasional. internasional anjir. Jaringan penganggur internasional. Iya. Terus diajar bahasa Cinana dia tuh kumaha? Nya bari ngobrol we. Bari ngobrol aja. Da meureun baturan baheula mah geus berada bisa meureun. Nah, Diajarkeun oge ku. Tidak. Jeung saya kursus oge sih online di ditu. Ngilu Mamang. Online-nya ke Indonesia. Ya kursus online ke Indonesia. Artinya ngajarkeun orang Cina diajar bahasa Cina nya liar atuh. Oh nya sih. Iya, artinya naon? bener. Duh, gimana naon ge bahasa Indonesia nyaho. Dia juga BIPA, amun aya Gus BIPA oge di bahasa Indonesia aya nu bahasa Indonesia penutur asing. Jadi orang-orang asing non urang bahasa urang ngajarkeun bahasa Indonesia ka orang asing. Oh. Gitu. Saya mah online ka di Indo. Online pas keur Covid gitu. Liar tuh sih bahasa Cina. Saya mah Liur siga naon bahasa Cina. Saya- Hesena nada terus pengucapan aya nada. kan nu materina Panji ge beda nada beda arti. Oh. Bener. Aya contohna ya. Naon? Jauh bisa di mah. Peice Peice. Teice. eta gelas. Gelas. Peice eta salimut. Anjing. Kok kalau mendak meuli jadi salah kan? Ting peice anu salimut ting anu peice eta ting. Coba Peice. dua eta urang sapahili wae. Kalau hayang teh udang sare. Minta gelas. Ah rek nyen kopi, meuli hayang meuli gelas, jual di bare simut. Atuh sare deui. Aku itu lomba. Maksudnya hayang ngopi. Kan kita sare deui. Kita udang. Aing kayak ngopi di beresimut. Yang geus we abi kolem deui. Coba nu ararana nu barareda gitu da. Peice. Peice. Peice jeung peice. Peice. Oh, aya penekanan eta beda. Eta antara salimut jeung gelas orang poho di nu Di mana. Sunda aya teh nu kitu. Oh, kan. Hideng jeung hideung. Eta Oh, eta mah mah aya beda. beda keneh. Nya beda huruf sih eta. Eta mah budak. Tah Hokian. Hokian. Oh, eta mah bahasa Hokian daerah menurutnya. Jadi per debat orang bahasa Jawa lah. Oh. Bahasa Hokian itu bahasa Jawa gitu lamun. Sunda bahasa Jawa. Nah, gitu. Bahasa daerah. Mun bahasa Indonesiana Bahasa Mandarin. Mandarin. Oke. Beda di Samsu tadi teh nyata. Eta kan bahasa Hokian apa kek gitu teh. Nu 2 3 4 teh kan. Aya di Samsu. eta memang nu diajar. Saya mau bahasa Mandarin biasa. Kumaha bahasa Mandarin teh? 1 2 3 teh. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sarua tadi. Iya, san tadi. Ya jeung aya itu namang aya tanda leungeun R san. Jadi dikali leungeun nya san se u liu liu teh liu ci pa ci kieu ci pa jo shi Oh. Dia anu kieu. ci 7 Jika nu rek Tujuh. nyomot ya. heeh. Rek nyangu. Jadi beda-beda jadi 1 2 3 4 5 genep 7 Namun 8 7 na kieu, mun genep na kieu. tuh iya genep Aing tadi ningali anu tawuran aya 7 jelema. Aya 7 jelema. Ngalawan 7 jelema tah.
Bener. Anjing lucu. Sabaraha Ai ieu. kieu naon? Genep. Genep. Leo. Oh Ya, si Leo. Ronaldinho teh Leo. genep. 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 Setan eta teh genep. Genep aja dah. Kenapa? Genep. Oh. Anjing menarik Menarik cenah Asli. Diajar bahasa emang. Liar ya orang geus. Aduh. Orang gitu diajar dia liar cik orang teh. Hari di Kota Mamang aya ieu teh naon teh tempat wisatana teh. Heeh. Tempat wisata nate deketna ka Sihu, Danau Barat. Eta si Ular Putih teh. Eta kan Hangzhou kan deket. Oh. Hangzhou, Danau Barat, Sihu, Danau Sihu. Itu apa? Ular Putih, Ular putih naon? Ular Pai Sucen. Pai Sucen anu Oh, film siluman Ular Putih. Kan cenah mah legendana di dinya kan. Di Oh. jembatan naon geuningan. Ya. Jembatan papanggih di dinya, eta kan di Sihu eta deket. daerah Sihu. Tapi menjadi tempat wisata itu teh. Tempat wisata mang. Wah, itu mau tuh pernah sepi. Ayo rame naik weekend, naik weekday ge rame wae. Aya ieu teh naon ngaran teh? BK. Pungli. Wah, itu. Parkir main rumah. Parkir wae apapun. Bener oge anjing parkir teh. Asup eta teu mayar tiket. Teu mayar. Ai di Cina ya curug tuh, Mang. Curug. Aya saya pernah ini. Pasti aya lah. Ngaranna teh si Jufeng kan teh. Si Jufeng. Jufeng. Si Jufeng. Mana ka mana ke curug Cicupeng? Tapi leutik mang curugna. Nu saya tempat pernah datangnya, Nah. nu lain pernah aya nu alus sebenarnya. Saya pernah datang deket gitu. Heeh. Curugna leutik. Di tembok Cina jauh tuh. Jauh itu Beijing. Oh, Beijing. Beijing. Oh, Beijing sih. Jauh sabaraha kilo? Jarakna di dia ke Papua beneran. Anjing. Nah, Cina teman lega. Oh, Bener sih bener. Kalau luhur terus itu mah daerah luhur. Provinsi ieu kan provinsi Beijing saya. Mamang geus ka mana we Zhejiang. geus explore can di Cina mah. Ya palingnya Shanghai. Meureun Hangzhou mah geus teu kahitung lah, Hangzhou mah deketnya. Ka Ningpo meureunnan. Kita ulin aja gitu. Aja ulin. Lamun ka Guangzhou paling transit tunggu. Guangzhou, Xiamen, Ke Beijing kan pernah. Hayang justru. Waktuna mah kan libur Imlek balik. Ya benar. sih. Tapi aja juga di ke Papua mah dan jauh Jauh. pisan. Naik Tapi- naon berarti gitu. Pesawat lah. Tapi murah cenah pesawatnya. Tergantung musim. Lamun musim liburan kita mahal. Oh. Ari dina Instagramnya aya nu post-posting ari bahasana bahasa caption nanya bahasa Rusia tapi beungeutna Oh, itu Xinjiang. Xinjiang. Apa? Xinjiang. Xinjiang. Xinjiang teh? Uyghur. oh Uighur. Oh, Uyghur. Eta mah kan geus nanti Turkmenistan timurnya. Iya. Oh, nges deket jeung Turkmenistan ya. Tapi dicokot ku negara Cina. Cina. Jadi Oh. wilayah-wilayah Cina tapi Uyghur teh nu kamari rame ieu teh nya, kan. nya. Di saya loba tukang dua orang Islam Uyghur. kan. Islam. Hmm. Loba tukang sate. Orang Uyghur unggul. Oh nya. Ya, Make kikincringan. Madura. Sate. Dan dagang sate orang Uyghur. Oh, isi naon ngerti? Hurufna mah ke huruf Rusia atau nya ciga karar itu hurufnya ciga. mirip? Mirip. Kata mah Uyghur mah kata Uyghur mah ciga Arab sih. Juga Arab. Uyghur mah, lamun orang nu jiga Rusia mah ciga eta mah nu ka Mongol jiga nama. Ya, Oh nya. Oh, Mongol udah dekat ke yakeun. Mongolia. Udah bangetan lagi ke Cina. China. Genghis Khan nya. Naon geng? Genghis Khan kan. Tahu ciga Mongolia geus perbatasan Rusia berenya eta mah. Lamun si Uyghur mah nu perbatasan ka Turkmenistan eta. Mongol stres. Mongol bedanya. Mongol. Genghis Khan, Kubilai Khan atau Mongol. Orang nonton eta film. Naon? Eta si nyaritakeun Genghis Khan jeung Kubilai Khan. Nah, Anu dokumenter gini. Kubilai Khan mah pernah dikereut anya si Raden Wijaya. Raden Wijaya. Terus Ditipu ku orang Jawa. Orang orang Jawa. diserang ku Mongol kerajaan non teh. Pokoknya kerajaan apa. Terus dia non ngerti diceng-cengan ku Empu Gandring. Eta nyeun pahatan ceuli. Saya tuh buat ceuli, pahat ceuli tah. Ledek, anjir. Ledek. Anjing cenah aing jenderal di kieu. Oh, harga Kubilai Khan. Cina, tontonan nu Masaan ieu geus gila teh. Beda mang lamun ngerokok di Cina, heug di dieu kita rokok Cina di rasana beda. Oh nya? Heeh. Lamun di Cina mah sanggeuna di dieu mah Cuaca sanggeuna. meureun. Heeh, cuaca bener. Cuaca. Bener. cuaca bener. Karena tiis. Tapi lamun panas kan tadi mun tiris nepi ka 5 derajat. Tahu bener mun panas. 40. 40. Paling panas 40. Korea. Sareng kita di baju. Ah berarti orang mun di Cina mah mun keur tiris hare. Berang arek teh kawana-wana. Mun keur panas bubuli gini di mah mandi. Jadi naon? Tontonan naon di itu berarti?
Nonton YouTube, we kan ke Nonton VPN. Dan nonton acara TV di Cina. Ah, itu ngerti. Oh, udah bahasa gimana Ngerti, itu. Mang. Kan diajar Ya kan karek encan pasti bahasa Liar. Cina si Maman. Di YouTube sok nonton racin lagi tenen. Teng neng. Neng. Racin Pria ini adalah seorang CEO. Teh di Cina teh nanti cek si nya pemerintah Cina tetap dikurangi tuh teh. Tuh teh. Dikurangi. Jadi geus terlalu masif teuing. Eta teh nanti mulai dikurangi. Soalnya geus terlalu menjamur teuing gitu. Oh, Eta tuh teh. anjing pemerintah Cina wae geus lieur. ku Cina wae geus dibatasi. Jadi orang karek lah Iya, jauh. naon sih cari tante anjing teh jelas ku aing. Jadi Batasi mengajarkan ya. tidak baik lah gitu. Jadi loba berangan-angan gitu kan. Oh, nya. Oh, soalnya panggil jeung CEO gitu. Jadi ku Cinana di Ai ieu mah urang mah rek nanya teh Cina jeung ieu geuning mah Hong Kong no. Hong Taiwan. Kong. Taiwan. Ah. Eta saruan teh. Beda sih. Beda negara. Taiwan kan Cina sudah- Taipei. beda pulau kan itu mah. Cina Taipei. Eta Cina Taipei lainna sebenarnya teh daerah konflik. Maksudnya teh ku diperebutkan ku Cina. Bener teh? Saya mah aing leuwih jero mah teu apal gitu nya, cuman anu saya nyahona jadi cek Cina Taipei teh urang mah lain bagian ti Cina. Tapi cek Cina maneh teh bagian urang keneh gitu. Oh. Ya kan anu nge-backdeckingnya kan beda, lamun Cina mah ku Rusia. Hmm. Lamun Taipei mah kan ku Amerika, untuk salah mah gitu. Oh. Nah, Taiwan teh beda negara adanya. Beda negara Taiwan mah. Nya model Jackie Chan, film-film eta kan Hong Hong Kong Kong, kan. Hong Kong. Tapi Hong Kong teh bagian dari Cina Hong oge Kong kan. bagian dari Cina, tapi ujung Hong Kong mah teu berkonflik juga jeung Taiwan gitu. Jadi masih daya keneh ada aturan. Aya di Hong Cina Kong gitu. teh dalam sa Cina oge. Jadi Hong Kong daerah handap deket Guangzhou. Oh, tapi masih Otonomi benernya. negara Cina itu teh. Tapi bukan bener sorangan sih. Bukan, Tinggal gitu ngerti sih liur tuh mah. kan Hong Kong mah lain kota di Cina kan gitu. Asalnya kota juga nama asalnya teh. Terus jadi negara persemakmuran kan gitu. kota bisnis kan itu kan asalnya teh. Kamuran yang Bung Hari yang usunya negara meureun gitu. Bisa jadi. Kan mau Bung Hari mah kan kumaha manehanana we meureunana jeung kieu anjing. Polisi Hong Kong teh baheula. Polisi Cina polisi Hong Kong. Padahal lamun Cina mah film-film Cina gitu nu Jet Li, urang mah bayangan urangnya film-film Jet Li. Kolosal gitu nya. Kolosal lah dalam film-film. Hong Kong mah kan modernnya. Hong Kong. Nya bener-bener sih. Nya. Kungfuan. Jet Li. Judi kan. Pernah ningali nu ieu tuh nu kungfu dari itu. Tai Chi Oh, Tai di taman teh kieuan. Tai Chi mah di dieu ge loba. Yang di taman gitu. Oh, teman heuh. Loba negara. Kaki. Kaki. Sok ningali urang pernah ningali di Taman lansia. taman lansia bener. Taman kaki kan. Apa lansia? Ilmu pernapasan eta teh. Jet Li. Teteh ieu Tio Buki. Tio Buki lain, Tio Buki masih ieu golok naganya. golok pembunuh naga. Junbao. Eta lamun Tai Chi mah Junbao jeung Tian Bao. Bener. Tai Chi Master. Ipan Ipman mah Wing Chun. Wing Chun. Anu kita gini kan. Das anu kita. Das. Jet Li eta Bruce Lee. Bruce Lee. Kan di itu mah mun putik-putik lo cara rogen sih. Dia di taman saranam, taman. Banyak. Puting. Hampir kabeh di ditu. Puting-puting tuh cara rogen gitu lagu. Oh. Karaokean. Oh, nih. Eta cika bakal Gitu. dugem teh cai. Karaokean bener Bang. Apa dugem puting-puting Karaoke senam gitu lah. Untuk tiris, untuk panas. Cara oge di cantenan naon. Bukit Magrib teh gitu. Berarti eta. Eta teh dicarekan maghrib. Lain mau ngamping. Saya sana kalah. Untuk ulin sareupna sia teh. Tapi nu ngomong orang Cina. Taya aya stereotip cenah ieu mah cek jelema-jelema cek baturan urang anu pernah ka daerah Cina dikasih bari, pernah nyari taoges nah. Jarorok. Oh bener. Lamun ku ningali jelema nama emang tapi pemerintahna diatur. Oh. Anu paling geuleuh pisan orang ke mimiti ka Cina gitu modal ngareuk gitu Bang. Wah, cuk gitu. Itu tempat dahar Bang. Ya jing. Sok kebayang tuh di tempat sampah tuh gitu aja rek dahar teh anjir cek jadi temu di kiri dahar teh. Kali itu Bang. Jeung loba ieu cenah iga tunai. Hah? Batai. Iya tuh. Wah, mau sebenarnya sih Bang. Di daerah saya seperti baheula mah cenah kitu. Ya iya. Iya tuh naik. Baheula mah cenah kitu. Modal Indonesia umumna. cenah ieu non nge-flash.
mu, ngeplas nu datangnya. Heeh. Nu ngeplasnya nu datang. Nya teu. Nu arek aya nama geus aya penjagaana. Oh. Baheula mungkinnya awal-awal saya datang masih kan gitu. Tapi cepet mang, prospek mang, goncong. Jadi ayeuna teh tertata we na. Oh nya? Ayeuna mah tiap toilet umum pasti anu jagana. Oh halus. Jeung jalan gede di Cina mah. Oh, ngabangunna teh eureun-eureun mah teu ngarti da duitna di mana eta. Asli euy. Aya aturanan jalan alus keneh, isukan geus dikerok deui, alus deui. Padahal alus keneh jalan teh. Aslina, jeung gancang di gaweana teh gancang. Gancang gaweana jeung teknologina kan geus canggih oge. Aturan kieu mang, rek masang pipa nyebrang jalan teh geuningan heuh. Isuk-isuk ngagali, sore geus beres. Anjing. Buat dibantuanku jeung. Sangkuriang. Asli mang. Bisi. Tah sia jin. Gancang eta ngaliangan eta masang pipa. Isuk itu keur ngagali gini. Pas sore tinggal gen gawe tadi teh keur ngagali. Urang mah tuh geuning sabaraha poe geuning. Heeh. Gatsu. Ya bener. Ayeuna nepi ka macet mah. Sakalina ditutupan deui, dibenerkeun deui, rinyul. Karinyul. Jalan kaki diangkatkeun ketika jadi batu deui. Asli. Bener. Jadi batu deh. Kapal lebadinya orang kudu diajar ka Cina. Bener. Tuntutlah ilmu sampai Efektif negeri gawena, Cina teh. harus efektif Minimal ngomean-ngomean jalan urutan Cinanya. Tapi daerah macet tuh Mamang. Henteu sih. Oh, teu. Paling mun balik gawe hunggul atau gitu tuh macet-macet. Teu saparah juga Tuh, di Urang pernah Pasar Kordon. Wah anjir. urang pernah ningali Puket, ieu gini nu di Cina teh jika nu di jalan raya jadi jalan badag ternyata teteh di lantai 2. Oh eta mah di Chongqing. Karena deui anjing karena. Dikira heureuy nya. Tapi lu mun orang bohongnya percaya we nya. Sama juga lagu Darso. Cangcing. Chongqing bener itu Chongqing. Ya kan aya kan Aya. jadi jalan badag Gus. Siga dihandap lantai hiji padahal eta teh di luhur. luhur rantai sabaraha teh 20 teh. Oh. Aya nu kareta nembus ka apartemen geunya Chongqing eta. Aya nu mah kerusup anu motoran teh gini mang. Naon? Nu motor geuningan dibonceng awewe. Terus engke teh divideokeun. Kerusup eta di Chongqing teh. Oh. Sok we browsing di Instagram atau TikTok Chongqing motorcycle. Siga film Wong Kar-wai menurutnya. Oh jadi kieu Makanya film naon deh. Aya film Cina oge, Chungking Express judulna. Chongqing. Chungking Ya, Express. ditulis nama kan Chongqing, Heeh. dibacana kan Chongqing. Oh, Chungking teh. Chongqingnya Oh, orang nyebut teh dibaca nama Chongqing eta teh. Chongqing. Heeh. Kan ki itu jadi C. Oh. Ki itu jadi C jadi si. Chongqing Express berarti. Chongqing. Orang nonton film. Oh, apa aing Chongqing Express eta? Jadi ojol. Heeh. Nu jadi ojol kan. Anu film teh di konon lorong. Nanggep. Menangkep make Angkat udud terus. lelaki teh gini. Film Wong Kar-wai eta film halus. Oh, kita jadi C. Ki jadi C. Eueuh naonnya. Jadi Z, J, C jadi C kabeh. Cuman cara ngomongnya beda-beda. Lamun C, CH teh beda bacana. Guangzhou jadi Guangzhou. Kan Z eta kan Guangzhou kan bacana mah Guangzhou. Tuh IG jadi Ki aneh. Guangzhou. G jadi K. Oh jadi K. Guangzhou. Jadi Kusman tuh aing. Eta Isya Kusman. Kusman. Iya, kawan-kawan. Jadi Kusman. Kemudian ku Z jadi Kucman. Jadi Kucman. Kucman Sike anjing. Oke lah, kayak orang ke Cina. Cobaan lah kayak misalkan aya rezekina tuan sekamar nganjang kacingan. Insyaallah ayeuna mah urang meyakeun heula ieu. Ajarkeun heula atuh bahasa Cina ka urang. Oh kayak ngomong naon? Perkenalan. Perkenalan biasanya kumaha? Belum perkenalan Tachiahao. Tachiahao teh halo semuanya. Oh, Tachiahao. 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 Halo semuanya. Halo semuanya. Ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Ni hao mah minang ngadengi. Mahoni. Ni hao naon ni hao? Ni hao teh halo. Halo. Ni hao. Ni hao ma jadi apa kabar? Oke, mak teh tanda tanya. Oh. Ni Ma, hao ma. pokoknya mak teh tanda tanya. Oh, mak teh tanda tanya artinya. Nanya artinya nanya. Juga. Cuman lo mah. Mana geus dahar mah? Tah bener. Oh gitu. Cuman lo mah geus darcan. Bener teh. Kamu bisa geningan sa Cina nih. Cakep pahala nih. Hao. Kan lamun bener teh. Heeh. Hao. Mana geus dahar? Hao. Makna eueuh. Henteu hao teh heeh. Cuman lo mah Cuman le. Cevan apa? Cuman teh dahar. Oh, dahar cevan. Cuman.
Goyao cu chow fan nah, tadi kan. Oh iya. Cu teh chow teh goreng, fan teh sangu. Tuh, cau mah goreng. Goyao cu Aya chow cau fan. belum. Cau goreng. Chow goreng. Jadi chow. Kata jadi anjing. Caw-caw jadi anjing. Chow, oh bener. Chow goreng.